Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun palamitra sadayana, alo sadayana, baraya mang di mana wae ayana, wilujeng tepang dangu deui sareng mang di Jomantara melalui Garura saluran channel YouTube Sunda Pituin anu ku umang didamel ngahaja kanggo mintonkeun hiburan kasenian Kasundaan. Hiburan kasenian Kasundaan kiwari anu ku umang dipintonkeun kanggo palawargi sadayana, kanggo ala-ala sadayana nyaeta mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda kiwari anu ku umang bade digelar nyaeta dina judul Mang Itok atanapi kasarung kasayang maung. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa selaku pangarang anu atos kahot, anu atos bongkotan gitu inohong dina kasenian Sunda mah dina bagian ngarang pengarangan mah gitu tah pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana, alo sadayana di mana wae ayana, di mana wae linggihna, mangga atuh urang kiwari, urang Bandungan lajengan dongeng anu dinten kamari katunda ku mang kiwari urang guar deui, urang hanca deui kumaha tah lajenganana ieu carios dongeng. Tapi sateuacan ku mang dilajengkeun kanggo pamirsa sadayana anu atos satia satuhu manco di Garura di ieu channel, ti mang selaku admin ieu channel ngahaturkeun barebu-rebu nuhun raksa katikabingahan kanggo pamirsa sadayana nu parantos satia satuhu maranco ngantos-ngantos digelarna acara hiburan dongeng di ieu Garura di ieu channel. Hatur nuhun ya lo, hatur nuhun. Mudah-mudahan dasa ukur hiburan hungkul sing janten aya hikmah manfaatna, sing janten barokah tiasa janten pahala kanggo urang sadayana dina segi hiburan di alam dunia ieu kitu tah pamirsa. Mudah-mudahan aya petikeunana kanggo enggoning urang ngalakonan kahirupan di rumah tangga di alam dunia gitu tah pamirsa. Mangga atuh urang pedar wae dongeng supados teu nyangkong tingkahna waktos kumaha tah lajengan carios Mang Itok anu dinten kamari katunda. Sok prung. Kasugri pamirsa sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna, alo mang sadayana anu mika cinta mika suka kana acara dongeng Sunda khususna anu digelar di ieu channel. Sampura sunun kiwari mang bade neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari dina bagian anu kagenepna. Ayeuna urang majeng kana bagian anu katujuh carios Mang Itok kasarung kasayang maung. Kumaha tah lajenganana ieu carios? Mangga atuh supados teu nyangkorong kana waktos pamirsa sadayana urang pajeng urang guar carios anu dina dinten kamari katunda ena urang pedar deui. Carios kawitan di Mbah Suri anu nembe sumping ka rompokna kitu ka bumina. Eueuh geuning teu lila nganjang teh manehna. Pajar teh rek tutuluyan nyabat tapi geuningan geus balik deui. Tuluy ka mana kitu? Ceuk bilam sini kitu teh katalahna mah bojona Mbah Suri teh namina bilam sini. Ari Mbah Suri can buru-buru nembalan kalahkah geek diuk dina kursi hoe nu dipuleud ku siwel ngaluarkeun surutu. Cigur disunut pledug haseupna meuni mulak minuhan tepas hareup. Bilam sini meuni berkesan bersin kapuput ku haseup surutu
anu dikenyot jeung dilepaskeun ku Basuri. Nempok kelakuan salakina kitu, pok bilang sini nyarita deui. Amba ari manehna kunaon atuh ditanya teh sabener-bener ku kuring beuteun emalan kalahkah muput ku haseup kawas kabeur itu aya. Ceuk bilang sini bari nutupan irungna ku dampal leungeun. Ari nu ditanyana kalahkah nyerengeh weh bari panon meletet beureum hayam siga nu kebakat ku nikmat. Ngararasakeun kangeunahna urut surutu. Sanggeus rada lila kakalak Basuri nyarita bari micen sekar surutu. Atuh maneh mah sok tara sabar naon teh. Heug sina salse heula rek nanya ka salaki teh. Orah Abah salse nembalanana. Keun Abah teh sina diuk heula kawas ayeuna kieu. Geus kieu buru-buru sadiakeun cain teh. Geus minum geus leureuh kacape geus rineh geus salse kakara pok nanya. Mulih ti mana Abah? Kenging naon Abah? Meni pak barang tanya ka ya barang tanya teh kawasieun anu beakeun alas wae. Sok suguhan heula cai Abah teh geus nginum kakara tanya ku maneh. Ceuk Basuri bari ngenyot deui surutuna meuni kemong wae pipina teh. Ari pamajikanana pok nembal. Da maneh mah Peter Kodek ari kapi mun ditanya kudu buru-buru nembalan. Ari Abah harese nembalan teh. Nya matak naon atuh saeutik mah. Tembalan heula da teu kurang bahasa mah nu pondok tapi nu panjang ka pihartieunana contona heueuh atawa nya muhun kumaha we atuh carana sangkeun nu nanya teh teu ngadagu-dagu jawaban. Ceuk bilam sini bari leos ka jero imah. Henteu lila geus kaluar deui bari mawa cai teh sapoci beling buatan luar negeri. Sok cai teh ditunda luhureun meja hareupeun Basuri. Ari Basuri teu kudu dimanggakeun deui terus weh narimakeun susuguh pamajikanana. Regot minum mani reregotan. Gondok lakina turun naek. Geus seubeuh minum pok Basuri nyarita. Tah, ayeuna mah salse yeuh. Sok urang ngobrol jeung Abah. Pek balikan deui pertanyaan nu tadi teh. Ka Abah, naon tah poho deui? Nanya naon tadi teh maneh teh lam sini? Aya ku hararese ari si Abah kieu. Geur Abah cek Abah teh tadi memeh ini trek lila nyaba teh malah mun perlu rek meuting 2 peuting mah. Tapi naha kakara setengah poe geus balik deui. Boa-boa teu tulus barang sial teh nya. Da sok kitu Abah mah sok pohoan. Nepi ka tengah jalan poho nu dituju kitu tah. Ceuk bilam sini ngamimitian deui nyarita. Sabab nu ti heula dianggap batal ku Basuri. Ari Basuri mameh ngajawab cakakak seuri jiga dul sasana. Geus seuri kakalak nyarita. Bener memang Abah bener. Abah mah sok pohoan lam sini heuh. Ari geus kolot mah sok loba panyakit kitu tah dadakuna mah. Nya Abah teh nya penyakit pohoan. Meni hese dipijeunna kitu tah lam sini. Syukur dielingan mah. Emang benar kudu kitu. Nu jadi bojo ka Abah mah. Yeuh sok dengekeun ku nyane. Tengetkeun ngalah ngarti ku salaki teh. Ngalah ngarti nyaritakeun geura naon wae Abah anu dicaritakeun teh tulus teu lila kunaon Abah buat teu lila nyabana teh kitu tah. Panyaho sorangan maneh teh. Yeuh
yen Abah teh boga sobat anu ngaran Mang Itok. Si Itok teh orang lembur Cihanjuang. Pernah nak kulonen lembur orang. Jauh nak kira-kira 5 kilometer gitu di lembur mah. Si Itok teh sobat Abah di zaman sangsara oke deh. Sobat Abah zaman basakur sangsara malah bebarengan Abah teh aya kana 5 tahun jeung manehna waktu keur dagang gentong. Kahirupanna teh dirobah-robah malah sigana teh beuki ripuh wae. Ceuk paribasana mah manggih dahar sore teu manggih isuk. Kayak kitu tah. Geus taya harepan jigana mah menyat deui lantaran si Itok teh jiga taya kahayang estuning sapamanggihna we sagala rupana teh. Tah, kulantaran kitu haja Abah teh nepungan si Itok. Abah teh nya ngobrolkeun keperluan urang teh. Tah, kabeneran manehna nyanggupan malah rek indit poe ieu pisan. Da manehna mah tukang leuleweungan jadi teu bingungeun dipentantung kitu teh. Ngan Abah geus ngajanjian ka manehna yen Abah rek ngajamin jeung bekal anak pamajikanana ku Abah rek dibere pare jeung beas katu duit jang nyumponan pangabutuh salila si Itok neangan sato teh anu dipika butuh ku urang kitu tah. Sabab Abah teu katerusan nyaba nya sabab mah kitu tah. Abah teh teu katerusan nyaba teh lam sini. Ayeuna mah nitahan saha we pikeun ngirim pare jeung sajabana seperti anu geus dijanjikeun ku Abah ka si Itok teh. Kitu tah lam sini. Ceuk Bah Suri nerangkeun pangalamanana jeung kajadian naon-naon nu tadi dilakonan basa nganjang ka imah Mang Itok. Atuh bilam sini bungaheun ngadange kitu mah bungahna kacida aya batur anu bisa dipentaan tulung. Oh, jadi kitunya Abah. Syukur we atuh ari geus aya nu sanggupeun mah. Sugan we pamaksudan urang buru-buru laksana. Tada teuing urang teh ngarasa bagjana yeuh. Lantaran kabeungharan urang teh bakal nambahan loba. Tapi kumaha mun si Itok nanyakeun anak urang nu keur nyiram teh? Pan sabenerna mah eta mah keterangan Abah hungkul. Ngan Abah mah bohong malulu. Kabeh ge pan urang mah geus teu boga anak hiji acan nu nyesapan. Ceuk bilam sini ngarasa hariwang katohian ku Mang Itok lantaran sagala nu diobrolkeun ku Bah Suri ka Mang Itok teh kabeh oge bohong malulu. Bah Suri nyaritana kitu teh ka Mang Itok ngan saukur saakal-akal. Hungkul sangkan Mang Itok percaya karena caritaanana Bah Suri. Mun Mang Itok geus percaya nu dipalar ku Bah Suri, Mang Itok bakal nurut karena sagala kahayang jeung naon-naon pamentana Bah Suri. Komo deui bari diiming-imingan ku duit jeung paremah, Mang Itok bakal nurut kaos munding nu ditenok. Ari kayaan sabenerna Bah Suri teh boga pamuntangan ka Siluman Buta Hejo. Ceuk kasarna mah munjung ka buta. Lantaran Bah Suri geus teu sanak teu kadang
da puguh beak dipalabkeun ka pamunjunganana nya neanganna hiji jalma anu kira-kira bisa nurut kana sakahayangna. Ari Mang Itok sabenerna mah rek dikumahakeun. Ari Mang Itok sabenerna rek dikumahakeun Abah ku Abah teh. Ari Mang Itok sabenerna rek dikumahakeun ku Bah Suri teh. Hayu urang bandungan obrolan Bah Suri jeung Bilam Sini. Gampang perkara eta malam sini. Kelabah minum heula nya. Yeuh, gaing ti koro. Cek gampang perkara eta malam sini. Abah moal kurang ku ekol. Da jengkol oge geuningan usumna. Kumaha we carana? Geus ka selempek-selempek teuing mah. Omongkeun we keun nya bak kitu. Da moal telepek teuing si Itok mah. Ari nu dipake bingung ku Abah mah eta. Nya eta nu dipake bingung ku Abah mah kumaha carana? Ame si nya eta ameh pais ati pusing kete supaya bisa kadahar ku si Itok atau aku anak pamajikanana. Cik. Ameh boga akal henteu lam sini. Ceuk Bah Suri bari neuteup ka Bilam Sini. Ari nu ditanya mah kalah ka ngahuleng. Siga rada bingung teuing kumaha carana. Tapi sanggeus lila mah ngahulengna pok wae Bilam Sini nyarita deui. Gampang Abah. Kieu carana yeuh. Ceuk Abah tadi lamun 21 geus beunang ti si Itok rek dionang ku Abah dahar ngariung. Tah, lamun geus waktuna dahar ngariung pais ati pesing teh suguhkeun ka manehanana pijakeun we eta teh ati ayam gitu atawa ati soang ngan samamehna ku urang teh kudu muncit heula soang atawa hayam. Malah mun bisa mah si Itok nu muncitna ngarah teh curiga percayaeun ngarah henteu curiga manehanana teh da moal nyangka kanu lain-lain. Tah kitu Bah ceuk pamikir kuring mah. Tah engke mun si Itok geus dahar ati pesing teh ya, kepentingna si Itok bakal dicokot ku Prabu Anom Lokawisesa. Lamun geus kitu pasti harta banda urang bais tambahan deui. Ceuk Bilam Sini ngajukeun usulna ka Bah Suri. Ari Bah Suri acan ngahaminan kana omonganna pamajikanana soalna Mang Itokna ge cantang tuh hasil balang siarna. Pok Bah Suri nyarita deui. Pamirsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae lingina, alo sadayana anu mika cinta, mika resep kana acara dongeng Sunda anu karasan digelar ku Mang selaku admin di channel khusus anu mika cinta, mika resep gitu kah nya. Mangga nyangakeun ieu dongeng Mang Itok kasarung kasayang maung anu dipedar ku Mang. Nanging hapunten sagala walurat kitu tah nya pamirsa alat peralatanana oge tina nyanakeun ieu dongeng sagala walurat segala serba kakirangan boh kirang ku pengalaman kirang ku alat atanapi kirang ku sagala. Tapi maksud Mang mudah-mudahan katampi ku pamirsa sadayana. Mang tetep hoyong ngahibur ka pamirsa sadayana. Mudah-mudahan dongeng anu disanakeun ku Mang tiasa janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana mangga atuh urang lajengkeun deui ieu carios dongeng anu judulna Mang Itok kasarung kasayang maung karyana Ki Leuksa
anu kiwari digelar di ieu channel Sunda Pituin di judul dongengan ku Mang Nyadira selaku ieu admin ieu channel. Sok geura kaparayun deui sadayana geura ngabalandungan deui ieu terasan dongeng geura mararanco dina HP-na sewang-sewangan. Mangga nyangakeun prung Gampang Abah, kieu we cara namanya. Cek Abah tadi, lamun 2-1 geus menang, si Itok teh rek dionang ku Abah, dahar ngariung. Tah, ke mun geus waktuna dahar ngariung, pas ngariung pais teh. Pais ati peusing teh suguhkeun ngamanehanana. Pijakeun we eta teh ati hayam atawa ati soang. Ngan sama mehna urang kudu mucit heula soang atau hayam, malah kaandel, malah bisa mun bisa mah si Itok nu mencitna ngarah teu curigaeun, percayaeun, ngarah teu dicuriga, da moal nyangka ka nu lain-lain. Tah kitu bah cek pamikir kuring mah. Tah engke mun si Itok geus dahar ati peusing, nyapa ati peusing teh kepeuting si Itok bakal dicokot ku Prabu Anom Lokawisesa. Lamun geus kitu pasti harta banda urang teh baris tamahan deui. Cek bilam sini ngajukeun usulna ka Bah Suri. Ari Bah Suri acan ngahaminan kana caritaan pamajikanana, soalna Mang Itok nage cantang tu hasil barang siarna. Pok Bah Suri nyarita deui. Usul teh alus tah. Alus. Abah satuju kana usulna. Ngan kumaha tah mun si Itok menang satona nungtut ngan hiji tah hiji. Pan atuh ngan bisa kadahar ku si Itok unggul sorangan. Lantaran anu diondang sakeluarga teh lamun pagaweanana hasil kabeh. Sato nu diteangan teh dua-duana kacumponan kabawa kabeh ayeuna ka dieu. Tapi lamun ngan saukur hiji mah meunangna kitu tah ngan hiji. Paling oge si Itok hungkul nu datang ka dieu mah nu bisa dicaoskeun ka Prabu Anom Lokawisesa teh. Nya, keun bae atuh hiji-hiji we atuh. Piraku Prabu Anom Lokawisesa ge teu bisa persabenan, hiji-hiji we heula, gampang ke nyusul, tinggal caoskeun anak pamajikanana. Lamun geus Mang Itok beunang mah piraku Prabu Lokawisesa ge rek ngahegoi dua-duana kusorangan langsung. Wai nyarita teh bisi kawalat sia. Ngahegoi we. Kumaha mun caritaan teh kadangueun ku Prabu Anom Lokawisesa. Pan cilaka. Bisi ngurangan sagarupa harta banda urang teh. Sajabana kitu, kieu ye. Ulah sok balat mikir teh. Jadi lamun si Itok dicaoskeun ti heula, terus rek saha engke nu neangan pisarateunana. Sabab nu sanggup ngalapeusing jaluna jeung lanak bodas teh ngan si Itok hungkul nu nyanggupanana. Sok pikir kadinya. Cek Bah Suri bener-bener bingung lantaran Prabu Anom Lokawisesa nyata Prabu Anom Lokawisesa teh raja na Putahejo anu dipuja dipuhit ku Bah Suri. Cek kata bahari bahasa kasar mah pamunjungan kitu, pamunjunganana Bah Suri. Lantaran Prabu Anom Lokawisesa teh rek nyokot langsung caosna teh kudu aya syaratna. Syaratna teh nyata kudu dicirian heula ku ati peusing jaluna jeung ku ati lanak anu bodas. Jadi sing saha jalmana anu geus ngadahar ati eta 21 anu geus di perancahan ku Abah
ku abah gitu mangka eta jalma baris jadi parabna Prabu Anom Lokawisesa tah gitu cek paribahasana mah diwadalkeun gitu tah pamirsa sadana. Jadi jalma-jalma anu ek diwadalkeun ku Bahsuri teh anu ek diwadalkeun ka siluman buta hejo Prabu Lokawisesa teh cirina teh kudu dibere heula ati pesing jeung ati landak bodas. Maka lamun geus aya ciri eta jalma anu dicaoskeun atawa anu diwadalkeun baris dicokot langsung ku Prabu Anom Lokawisesa. Lamun teu bisa nyumponan kana eta syarat tangtu Bahsuri meureun atawa pamajikanana anu baris jadi mangsa anu bakal dicokot ku Raja Buta Hejo teh nyaeta Prabu Anom Lokawisesa. Ari bilam sini mending huleng. Sabab manehna ge nyaho. Neangan sato anu jadi syarat teh lain pagawean anu enteng-enteng. Lain pagawean memeh sasarap. Tapi teu lila ngahuleungna teh ngan terus nyarita deui. Bener Abah, bener ceritaan Abah teh ye. Tapi aya deui ye nu hade carana Abah. Lamun salah sahiji tina sato geus beunang sarta dianterkeun ku si Tok ka dieu sorangan. Tah, ke ku urang atawa ku Abah sakalian titah nguruskeun ala atina piara dagingna. Tah, sabuat si Tok keun ngurus daging pesing atawa landak nu engke beunang gitu tah nya buru-buru atina ku urang-urang pasak. Tah bila mana balik engke si Tok bahanan sangu jeung eta ati urang masak teh tangtu engke baris dibikeun ka anak pamajikanana bakal didalahar ku anak pamajikanana. Dah lamun si dahar ku anak pamajikanana tangtu engke nu ngadahar eta ati pamahanan ti urang teh baris antara anak atau pamajikanana anu bakal dibawa ku Prabu Anom Lokawisesa. Kitu tah Mang Itok masih kena bisa dialagawena sabab masih kene kira pemirsa oh ya mohon. Tah anak atau pamajikanana datang tuh nu ngadahanap anak pamajikanana ku jalan kitu si Itok masih kena bisa dialagawena pamajikanana atau anakna bisa dicokot ku Prabu Anom Lokawisesa. Cek bilam sini nerangkeun akalna nyieun reka perdaya pikeun ngajiret Mang Itok sakulawarga gitu tanya pamirsa. Sangkan pamenta anu jadi pamuntanganana Bahsuri gitu tah bisa kalaksanakeun. Mun kacumponan mah pamenta pamuntanganana nyaeta nyaoskeun jalma anu geus dicirian ku ngadahar ati pesing jeung ati landak bodas. Mun kacumonan pamenta pamuntanganana geus tangtu kabeungharan manehanana baris tambahan sagala raja kayana pasti nambahan deui. Kitu tah anu geus ilahar biasa kalakonan ku Bahsuri jeung pamajikanana. Ari Bahsuri ngadenge caritaan pamajikanana teh cakakak seuri meuni nikmat banget. Nikmat pisan gitu tah pamirsa. Disangka boga pamajikan teh encer uteugna. Alus bisa eta usul teh euy. Satuju bisa Abah satuju. Baik laksanakeun engke ku laksanakeun. Geus di nya ku maneh kitu nya resmini laksanakeun. Ke geus di dapur mah masrahkeun ka maneh sagarupana
Abah mah teh mah beres we nya. Urusan ka itu ka dieu mah pek we urus ku maneh. Ngan kade poho yeuh. Poe ieu keneh si Itok kudu dianteran pare jeung beas katut duitna. Malah mun aya mah hayam we sakalian tah hitung-hitung mun keur mera kitu keur ngambelaan mun si Itok aya nu mawa. Geunah hate abah kieu mah yeuh. Cek Bah Suri bari pelenyun deui udut surutu. Haseupna ditiup-tiupkeun, dibuleud-buleudkeun nurutan barudak ngora. Bilam sini pok nyarita deui. Nya, syukur ari Abah satuju mah. Keun kah masalah alas urus mah bagian kuring. Pokona mah Abah mah calik-calik weh na kursi. Malah ku kuring rek sekalian ditalatahkeun kanu nanggung sangkan si Itok lamun geus hasil barang alana sina buru-buru dibawa ka dieu. Ceuk Bilam sini bari ngaleos ka tukang teuing rek naon. Ari Bah Suri jongjon ngabaheuhay dina kursi hoe pikiranana geus kumalayang ka mana-mana. Mang Itok anu dina pikiranana so anu di aku sobatna rek diparadkeun ka Prabu Anom Lokawisetha. Buta hejo uta teh anu dipake Gunung Pananggan ku Bah Suri. Na ciptaanana Bah Suri teh geus kabayang. Isuk pageto Mang Itok baris ngagotong layon anakna atawa pamajikanana. Cakakak Bah Suri teh seuri sorangan. Itok. Wayah na weh. Euy nya maneh bakal diungsikeun ka nagara siluman buta hejo euy. Sok we ayeuna mah maneh senang-senang heula. Sing seubeuh beas jeung pare dikirim ku kami duit jeung hayam jeung jang penciteun ke di bahanan pokona mah lah. Sok sing senang-senang heula, sing heunang-heuning bae dicoponan ku kami. Segala kahayang dasar ieu mah. Dasar milik mah aya-aya we ieu mah. Harita Bah Suri ngarasa bungah nu taya papadana. Cek paripaosna mah pamiarsa sadayana lir anu kagunturan ku madu kaurugan atau karagaragan menyan putih. Aya dina sagala kebagjaan luar biasa. Lantaran sahenteuna manehna baris salamet hartina mah tina pamentana buta hejo. Dina nyaoskeun wadalna teh namun si Itok jeung anak pamajikanna geus bisa diwadalkeun sahenteuna hirupna satauneun mah bisa nambahan harta banda jeung kekayaanana. Memang teu karasa kitu tah pamirsa. Waktu teh nyerelek. Bubaran ngobrol sawala Bah Suri jeung pamajikanana teh teu karasa geus wanci tunggang gunung deui. Geus kitu mah leos Bah Suri teh ngaleos ka tengah imah rek ngagerehe ngareureuhkeun ka capek bari gegerehan. Kacaturkeun isukna pas sore Bah Suri keur ngobrol jeung Bilam sini. Di tepas hareup biasa urut kamari ngobrol. Barang keur ngarobrol ngarel ngidul. Jol kuronyong we aya nu datang. Bari jeung momanggul peussing anu kasida gedena. Horeng teh nya horeng si mana horeng Mang Itok eta teh anu geus tepi ka imahna Bah Suri. Kulantaran nya Mang Itok bakat ku capek manggul eta peussing Mang Itok teh teu punten-punten acan.
datang-datang kubrag nundak babawaanana terus diuk dina Bang Barung bray kancing bajuna di laanan terus ngageberan dadana ku duduk ku samak nungges rawing pribumi nempo nu datang kitu teh nu teu beja teu carita meni ngarenjag pok basuri nyarita uluh tok ilaing euy ujug-ujug kubrag wae ilaing teh meni rowas abah teh tok eta menang ti mana pusing meni sakitu gedena ceuk Basuri minangkana mah ngabageakeun ka Bah Itok ku pertanyaan lah kuring mah moal wakan jawab capek pek we lah abah kuring mah pangasian di jalan keneh can kumpul kabeh nih pengajian jawab Bang Itok bari ngagode-godegeun ngagoler nya pangomong bari ngagoler dina palupuh sukuna dirumbaikeun kana goldog bari digedeg-gedegeun ari Basuri jeung anu Basuri jeung anu jadi pamajikanana ngan saukur bisa silih reret nempo kalakuan kalakuan Mang Itok anu kitu teh tapi teu lila sanggeus silih reret Basuri harita nyarita deui uluh maneh teh tok tiba heula teh anggar weh lalampahan teh kitu Itok teu robah-robah padahal mah geus mang tahun-tahun tapi nah can robah wae nya tapi keun bae lah teun ketah teu naon sok weh sing sase euy kumpulkeun heula pangasian teh sing nepi ka gembleng kabeh nya tah lamun geus waras urang ngobrol jeung abah ceuk Basuri bari kop manehna kana sepantelas tales pamirsa punten ceuk Basuri bari kop manehna kana sepantales am dihuapkeun terus dihuapkeun digayem meuni ceplak bangun nikmat kadengena teh nu barang dahar maksud Mang Itok ngadengen nu barang dahar mah koreja teh Mang Itok teh hudang geek diuk bari nyarande kana kusen pok nyarita tatag pisan bah geus waras kuring teh yeuh bah sok kira tanya kuring teh urang ngamitian deui ngobrol sajiga kamari bah sabab pangasian kuring geus kumpul deui kabeh yeuh ayeuna mah ceuk Mang Itok bari neuteup ka Basuri nu geus anu eukeur cacamuliran ngadahar sepantaleus pok Basuri nembalan bari ngosop kumaha tarik teuing ngumpulkeun rambutan teh tok nya sok atuh geura diuk nu bener urang ngopi we sepantaleus ayeuna mah euy engke ngobrolna mah ceuk Basuri bari kop deui kana sepantaleus nyokot sapasi Mang Itok ge teu kudu ditawaran kadua kalian sonagar pisan Mang Itok mah kana barang dahar mah sok ngarayap kana wadah sepantaleus kop nyokot dua pasi sekaligus hap huap dihuapkeun camuil lok diteureui sakilat geus beak teu loba carita deui kop nyokot deui dekul ngopi deui meuni cacamuilan siga nu lapar naker kulantaran dihancak kuduaan sepantaleus teh geus teu nyesah hiji acan tapi sial pikeun Mang Itok ngopi setaleus teh nya anu pulen da asieun beakeun ku Basuri teh manehna teh kabuhulan cicelegegan bari neunggelan punduk narek nginum can boga wadah cai kulantaran bilam sini kalah kas colohok bae da puguh kakara kasemahan ku jalma anu kitu peta kalakuanana jiga Mang Itok
kapaksa we Mang Itok teh kudu narima nasib sungut calawak mata tibun celik jiga nu rek sakarat puguh we Mbah Suri kaget nempos sobatna jiga nu rek ngerumpuyuk tok 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 kunaon maneh teh tok kunaon ari maneh teh euy ceuk Mbah Suri nanya nu ditanya teu nembalan tuh tunjuk we kana teko maksudna mah menta cai atuh Mbah Suri ngarti gancang dibere sakmuk gap ku Mang Itok di tangmanan regot Mang Itok nginum mending ngeregot nu mah Mang Itok pok nyarita abah meuni tega ngantep ka kuring sugan teh rek paeh ayeuna yeuh kuring teh sok bah geura tanya ayeuna mah sabab suguh geus ledes terus ayeuna kabuhulan geus cager lah capek geus leungit coba mimitian bah ceuk Mang Itok bari diukna pantes bari mendeko jiga nu nyang hareupan menak pok Mbah Suri ngamimitian deui nyarita deui hehehe sok atuh sok lah ari abah mah rek loba anu ditanyakeun ka Itok teh ari geus pararubuh mah ceuk Mbah Suri sanggeus ningali Mang Itok geus saget mendeko pok nanyana deui kumaha ari kiriman abah anu dikirim ku pangabon abah kamari geus katarima waktosna sae pamirsa sadayana urang cekapkeun heula dugi ka dieu nya carios Mang Itok atanapi kasarung kasayang maung dina bagian anu katujuh urang cekapkeun dugi ka dieu heula kanggo pedaran dinten ayeuna hatur nuhun pamirsa sadayana kanggo perhatosanana kanggo kasatiaanana manco di ieu Galura di ieu channel ngantos dongeng Sunda anu dipedar ku Mang hapunten sakali deui Mang selaku admin anu medar ieu dongeng boh bilih seueur kalepatan seueur kakirangan dina nyenakeun ieu dongeng hapunten mudah-mudahan maksud Mang teh sanes hoyong ngahibur ka pamirsa sadayana upami ngarasa kahibur gitu tah sakitu pinten anu kapiatur ti Mang hatur nuhun sakali deui kana perhatosanana hapunten sagala kalepatan sareng kakirangan insyaallah enjing urang patepang deui dina Galura anu sami Mang ulud diri ti ieu Galura ka pamirsa sadayana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag